Abdi wajah kasadayana yuk urang langkung giat dina ibadah, urang langkung giat dina usaha. Sabab sekarang Rasul tegasuk alus jalema nu tutuh anu bebeakan nguruskeun akhirat ninggalkeun dunia, jika jalma teu alus bebeakan nguruskeun dunia ninggalkeun pi akhiratkeun. Jalma nu alus adalah jalma anu nyaimbangkeun waktuna dipake nyitak diri keur bagja dunia jeung akhirat. Naon sababna urang kudu dunia da hidupna di dunia. Naon sababna urang kudu ibadah sabab di dunia ngan sakadar ngaliwat jalan. Ukur